Ridho di payunan kuno janten rayu. Ridho ikhlas. Atur nuhun ranya. Mana kuntingna saya? Nena acan sungkem ketos mun sungkem kasih aanya. Mangga aa dipegang ieu kuntingna ka ucingkeun. Mangga mau sholawat tiluwihan mohon entos mau sholawat mangga ieu nak digunting ku aanya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga gerak digunting aa. 1, 2, 3. Kemana heula? Cicing heula. Ulah ka lompat cicing heula. Hayang disarekan ku api sugannya. Sok cicing heula teh. Rambut bilang heula. Nanya ya sudah hiji nya. Emutan sareng sing neng tiasa mah hiji. Tiasa sasarangan mohon. Sok diawalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakedik bae neng. Cicing ulah lompatnya, cicing. Sok lebetkeun ka dia sayang. Tah hidup kedahna hiji mun sareng anu janten rayi raka mohon. Gunting ngapasihkeun ka si Aa, mangga Aa gerak dipegang guntingna. Nyekrik rambutna sakedik lebetkeun kana embun-embunan si Aa. Sok supados hidupna hiji sauyunan rukun, runtut raut sauyunan saurutna Bu. Lebetkeun ka si Aa. Buka atuh, buka. Atos. Alhamdulillah rabbil alamin. Mangga neng gerak jongkok aa sami jongkok sok ngedah dihapunten heula kanu janten raka. Hapunten. Abdi tos mayunan kanu janten raka. Mudah-mudahan enggal nyusul gaduh jodoh anu pasti. Andi sungkeun kapangkona hapunten abdi hapunten kanu dipayunan mugi gerak dirangkul di sun anak di harewasan ku hidup doakeun nu janten raka sing enggal nyusul enggal tinemu sareng jodona anu pasti amin ya Allah ya robbal alamin. Atos neng sok salib deui. Neng, amplopnya sayang. Gelis sok gerak pasihkeun kanu janten raka hidup sing ikhlas sing ridho di payunan kanu janten rayi. Mangga aa gerak ditampi ka gegelanti nu janten rayi pamitan raka. Mohon sok pasihkeun ka aa gelis. Sok aa gerak ngayang ka si nengna karada saket. Ayam si nengna cepeng ieu na kedua tangan. Tadi ayangna dua anak saya sok ulah dipilah-pilah mohon. Sok mangga gerak esotkeun ieu na. Sok disun kamera neng aana disun say sok tah gitu sok bari dihareosan didoakeun mudah-mudahan sing enggal aduh jaga amin ya Allah ya robbal alamin. Atos alhamdulillah rabbil alamin. Ibu sadarek sadaya ari di dieu seueur ucingnya atau diogenya ari ucing teh seneng nanaon lauk daging bakakaknya sok neng pasihkeun eta jadi dia aya bakakak sapiring anu kedah di imam sok nyanda kelah hiji mohon pasihkeun sareng piringna pasihkeun sok muka sabungkus sok di imam
disuapkeun kasih Neng sapalih, kasih Aa sapalih mohon. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu baktina anu janten raka kanu janten rai kanu janten rakana. Tos kasih Neng deh, kasih Neng. Sok bismillahirrahmanirrahim. Mangga sok gara di imam si anak sok di imam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas AA sok pada dibungkus deui, pada diseepkeun mangga sok pada dibungkus deui sok AA tiasa ngadeg sok Neng ngadeg sami piringna sepengan ku si AA piringna sok pasihan si AA sabungkus ku si AA sok pasihan AA na pasihan sabungkus sok nyandak Neng sami nyandak sabungkus sok AA nyandak sabungkus deui sok dialungkan sok ka mana Aa suka na sok Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli